rutinan anti berjamaah tara dielingan narutinan ka kiai benci didakwahan sahriahan ka ulama ngewa diurukan na mingguan ka guru jadi bendu sakalina ka masjid nyalutak berjamaah nate salat nage hareupeun imam jadi mayit keur kakara teh ka masjid batur mah salatna nangtung si eta mah ngajepat teh sorangan. Tanda mulyana kita mari amalkan hasil rojaban yaitu dengan salat tak baheula aya nadoman pupujian budak ongkoh baheula tapi nyentuh bagi abdi mah da eueuh jelema nu bener cekolot abdi nu ningalkeun salat mah balapan pupujianna kitu ningnya Pak pupujian teh tara ieu baheula mah pupujian teh paling kieu ning pupujian baheula mah kakuping soan ten adan gitu we pupujian baheula di masjid tika tebihan maksadna sejak ngawartosan urang salat barengan hayo ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah baheula kitu ning pupujian teh harewoskeun bu kana cepil salaki ye nu kadua mah ye ulah sok salat di salagi aya masjid mah komo kalalaki mah ya pribumi atawa semah ayu urang